kerelempangan kita tuh papanggih jeung kakasih Allah. Jeung kasih Rasulnya tuh keur kieu ambeh teu berat teuing ngawaroda teh ai papanggih jeung kakasih Allah mah bakal hampang jika nama waroda sakit berat mah oge asli jeung kakasih Rasul langsung balik teh sugema hese papanggih jeung kakasih Allah teh ya di jalan seperti kieu di komplek tuh itu di Jaura girang ya saktu we di pusat ngantosan kakasih Allah